Jang Sutisna miwah Ibu Yati Sumiati sakali wirih tadi simkuring sapara kanca parantos gasih ditampi enggal-enggal ditarima dipapag dihiap-hiap kalawan basa nu endah tur someah diawur ku kembang Tanjung paselang kembang kanan malati nu jadi saksi tawis kauningan galih pribumi nampi para tatamuna salajengna simkuring ngadeg dina ieu tempat cunduk manggul piutus nu tangtu datang ngemban sabda anu utama misi anu utami janten sulur sepurna Cep Bagas kapeto kanggo ngadugikeun biantara pamasrahan panganten pamaget rupina aya 4 hal anu kusimkuring bade dudugikeun anu kahiji nyaeta maksad anu kadua jasad anu katilu waragad anu kaopat pangjian saperkawis simkuring sejanyangakeun salam silaturahmi kalih kawilujengan ti sadaya rombongan panganten pameget kulawarga kersana Bapak Haji Deni Robianto miwah Ibu Hajah Dedeh Rodiah sakali kanggo sadaya kulawarga panganten istri di dieu mudah-mudahan we ieu silaturahmi teh sing ngajantenkeun hiji wasilah tambih-tambihna yuswa urang sadayana kanggo bekel ibadah ka Allah oge tambih-tambihna nikmat tambih-tambihna rezeki anu ageng halal manfaat tur barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Di besan simkuring teh boga bujang nuwastana Cep Bagas ki bujang patepang sareng mojang digesang nganjang patepung pasurup kolbu patepang patelah krasa dugi kadina akhirna kedalisan sejah hirup babarengan ngambah sagara rumah tangga da ari cekolot nama kasep pun anak teh jangkung ngalempereng koneng payus mun pibesan di aku mantu layak mun diangkat anak tara talangke kana gawe istuning tandang gandang dan nyangan teu bae dipuji dewe nya da ieu mah ku bapana ieu alhamdulillah dikesakeun menang pedo katuang putri tegesna Neng Risnawati geuning anu sakieu geulis kawanti-wanti endah maliwarna rambut hideung galing muntang diawut dirombak laut disusun Japatinago taarna teh jaman terangan halisna ngajeler pae socana curuleuh mencram kawas bentang kaberangan pangambung kuwung-kuwungan damis empot mata togot ngalangkang katumbirian matak ti gulusur kutu matak ti sorodo tongo matak ti soledak lenta laleur eunteup dijalikeun bakatku limit-limit nana misi neng anggeutna endog sapotong imbitna dempok biola bitisna jakti sajantung lieu geget mata kaleueut kelet nyeret mata kapelet bilak ngajak mata dibelat baingan pun anak kawas nu kaedanan gitu sineng teh majar teh belum kadulu bunta karasa tak kumagi itu sing kuring nyandak asma pun lanceuk Kang Haji Deni Robianto miwah Teh Dede Rodiah kalayan dikawitan ku awasan bismillahirrahmanirrahim sing kuring nyanggakeun pun anak panganten pameget anu wastana Cep Bagas Oktaviana ka pangkonan ingkang ibu miwah ingkang rama di dieu mugia ditampi kalayan diangkat janten putra pituin dipungkas mangsala lagasanana dibeungkeut ka deudeuh jeung katineungna disimpai ka nyaah jeung kacintana dipatri jatuh kramina ku tatali anu suci akad nikah kasbatna alhamdulillah acara akad nikah nome partos dilaksanakeun Duyudono manteh parantos resmi janten suami istri numutkeun agama tur pamarentah sakantenan titipun anak kesabada diangkat janten putra pangdidikeun pangatikeun ilmu dunya ilmu akhiratna sing sering ngageuing
ulah bosan ngawurukan, ulah sudah mapatahan kalayan kasobaran. Bapak Ibu miwah para nonoman sadayana, mohon pun anak teh cunduk di jurungku para sepuh, sumping diiring ku kadang wargi dijajab kulawarga jeung baraya. Nanging nya kitu teu bari natak bari mula nyuhun nanggung ngelek dengkek. Munggu hari batur magedingnya seserahan teh sok ridung ku tanggungan, rebo ku gemolan, raweuh ku tangeuyan ngalayah ku cacandakan. Hapunten anu kasuhun sim kuring sanes niat nyaah nyanggakeun nan ieu mah patali ku heureut pangkeut pungsat bahan nyanggakeun sadaya-daya. Nanging saurna teh ieu mah tami sumping ngali gincing tambah datang ngagandeuan ieu aya cacanakan ala kadarna batok kohok piring semplek biasa siki gula sapasi receh sapeser hayam cacia paris tipis tambah tiris sendal capit ke kacai nyanggakeun sabrang salaya da paremah pihumangun nyanggakeun hatur lumayan da sae mah pimanangan. Ngan kasih gelis kasih kasep hampura bapak apa jeung emak mah teu bisa mekelan teu bisa makanan lain teu era lain teu nyaah ngan tadi teh apa jeung emak mah ngan bisa sumambung doa mudah-mudahan hidup na rumah tangga teh sing aya dina kajang larang keun we sial dangkalna suena asna mah geus ditalangan kudu jadi indung jeung bapa. Hidup mah ngalaki rabi sing panjang ujung panjang umurna panjang jodona panjang duryatna bari parek rezekina. Ibu-ibu anu sami rabu bapak-bapak anu sami lenggah sepuh anu jelar istri kanggo pamungkas minangka pangjiat sumangga urang sami-sami dedel doa kanggo palaputra urang anu namanya istrenan mudah-mudahan ngalaki rabina sing manjing kana wancina sing ninggang kana ugana saur sepuh mah sing mutrik-trik krimbil sikina ngarandah manggaranana renung sirungna mayak pak cangkokanana salamina geget layeun kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga sapapait sama manis sabab jasa cilaka jadika lahir turbatina kalayan salawasna tiasa nyangking kana lalayang pancaga pura waluya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Buka catur berat hati hese kecap rek teuleum murat ka dasar ka leuwih tengah rek nepi boh bilih aya luhur saur bahe carek mawur ku catur mencar ku carita tutus langkung kepang halang au payung hibar teja bobok sapanon carang sapakan kaliwat sapianyanwan nega agung cuput lumur deda jembar panghampura bongan aya paribasa ciri sabuni cara sadesa kukituna bobok pangayon timbang tarajuna mah sumangga nyangakeun saninten buah saninten dipesek di parapatan hapunten aduh hapunten nu kasek bade pamitan. Wa minkum wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.